simkuring dina Ananda Putri bade ngawartosan ngeunaan salah sahiji tempat kuliner anu ngawentar di Kota Bandung, khususna di wewengkon Rancabolang Margahayu. Tempat ieu nyaeta Lotek Mustika Sari anu tos lami janten tujuan utama para pecinta lotek di Bandung. Lotek Mustika Sari ayana di payunan Borma Rancabolang, tempatna di Jalan Manjahlega Rancasari, Kota Bandung. Tempat ieu dibuka unggal dinten ti jam 7:30 nepi ka jam 5 sore sonten. Nu ngajantenkeun lotek ieu di dieu istimewa nyaeta bumbu kacangna anu kandel sareng rasa anu khas. Campuran sayuran segar sapertos kacang panjang, kol, toge, sareng bayam dihijikeun sareng bumbu kacang anu lezat, nyiptakeun rasa anu humoris sareng ngagunggah selera. Hentengan saukur lotek di dieu oge disayogikeun rujak ulek anu teu kalah nikmatna. Rujak ieu diwangun ku rupa-rupa buah segar anu dicampur sareng sambal gula merah anu pedes manis. Cocok pikeun nyegarkeun awak dina panasna Bandung. Harga anu ditawarkeun ramah di kantong, ti mimiti 22.000. Kalayah harga ieu wargi tiasa ngaraosan sapertos lotek atanapi rujak anu dinyugemakeun. Janten kanggo wargi anu hoyong ngarasakeun kuliner tradisional Sunda kalayan anu otentik, Lotek Mustika Sari di Rancabolang Margahayu tiasa janten pilihan anu pas. Hapunten bilih aya kesalahan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang wargi Bandung, abdi ayeuna nuju aya di tempat anu kacida pisan populerna. Nyaeta aya di Jalan Rancabolang Margahayu, nu tepatna aya di hareupeun Borma Rancabolang. Di tempat ieu ngajual lotek anu kacida pisan populerna. Nya leres pisan di dieu teh lotekna sanes diulek dina coet nu biasa, tapi diulek dina coet anu badag. Leres pisan. Coet nu badag teh jadi salah sahiji daya tarik utama di dieu. Jadi teu salah deui lamun Lotek Mustika Sari jadi salah satu langganan wargi Bandung. Hayu orang ngobrol-ngobrol sareng anu icalana. Jadi orang tanyakeun naon sih anu jadi keunikan di Lotek Mustika Sari teh. Jadi tong kemana-mana, tonton terus. Pasti bakalan seru pisan. Puntennya Bapak satu acana nyunkeun waktosna. Abdi sareng Rizka ieu rerencangan Abi Amel. Di dieu abdi sareng rerencangan bade ngawawancara perkawis usaha anu dijalankeun ku Bapak. Satu acana abdi hoyong terang saha Bapak namanya? Sareng Bapak Asep. Mana? Abdi di dieu Bapak tos jualanna tos sabaraha lami? 24 tahun nih. Sebenarnya ini usaha keluarga pertama orang tua mulai itu di tahun 92. Tos lami yang berarti Bapak. Kami kurang lebih di 7 tahun ya. 27 tahun sudah. Tahunan kurang lebih. Sadinten namun lotek sareng rujak sok sep sabaraha porsi Pak? Gratis nih. Porsi di sekitaran angka ratusan bukan ribuan ya berarti. Untuk porsinya nggak ditemuin karena jualan nggak tentu tiap harinya gitu. Kalau untuk wirausaha kadang kita kalau lagi hujan setengahnya, kalau lagi rame bisa nyampe target kita ratusan gitu. Terus nah Bapak milih ngadamel bumbuna ieu pake coet nu badag Bapak. Satu ciri khas, kedua karena kebutuhan. Kalau nggak pakai cobek kecil, coet ya. Bahasa Sunda aku mau coet. Coet karena kebutuhan dari permintaan pelanggan. Karena kalau kita pakai cobek kecil
nggak keladangin gitu untuk ininya pelanggan kita, lebih untuk minimalis ke apa ya namanya, beraktivitas gitu. Terus kumaha carana jualan Bapak ieu tiasa tepikeun ka laris manis? Satu manis apa ya, susah juga ya. Satu, kita punya kepercayaan diri, konsep dari mulai resep, terus untuk rasa kita harus jaga gitu, bersihan gitu. Banyak lah yang harus dipersiapin untuk apa ya, kalau namanya harus laris manis itu kan lebih ke apa namanya, rezeki kalau orang Sunda itu. Tapi kalau dari strategi kita itu satu, persiapan kita, terus satu resep, kalau ini kualitas lah, kualitas rasa dan kebersihan gitu yang mulai dijaga kita itu. Terus terakhir Bapak naon harapan Bapak kanggo usaha lotek ieu ka hareupeuna? Ya depannya semoga lotek ini bisa diterima oleh masyarakat, baik rasa maupun apa namanya, rasa maupun produk-produknya lah gitulah dapat diterima, dan mungkin tambah laris kalau ini ya. Salah satu yang lagi diperjuangin, yang lagi diinin, kita gencar lagi di sosial media. Ya, jangan lupa di like Lotek Mustika Sari. Ari Bapak saat acan jualan di sini teh di mana tuh? Dulu ini sebenarnya keluarga bapak yang jualan gitu. Kalau saya dulu di hotel. Tapi wah, apa sih dari dulu tuh? Kapungkur. Ya, Kapungkur teh jualannya terus di dia di Kapungkur jualannya di dia teh Pak. Cuma Kapungkur mah cacan kieu masih kena ieuna lantai gitu. Mulai dirombak, direnovasi, diberi sama kantor di tahun 2000-an gitu. Tahun 2000 2001 lah kalau kurang lebih, kalau nggak salah. Ya Pak, sakitu wae atur nuhun pisan kana waktosna. Mugi usaha Lotek Mustika Sari ieu teh tiasa terus sukses sareng tiasa langkung dikenal ku seueur jalmi. Amin. Nuhun Pak. Sampurasun sadayana tepangkeun wastapun Rifan Muhammad Rafi di dieu abdi bade nyobian dua menu favorit anu aya di Ranca Bolang, nyaeta di dieu aya Lotek Mustika Sari sareng di dieu aya Rujak Mustika Sari. Tah di tukangan abdi aranjeun bade bisa ningali aya bapak anu nyieun bumbu kacangna, aya oge bapak anu nyumpurkeun jeung lotekna, aya oge ibu nu jadi kasirna. Nah, di dia aya lotekna abdi atas mesen. Nah, langsung wae lah ku abdi dicobian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Nah, di dia karasa bumbu kacang nate ini kental pisan, rasana pedas, aya amis di gula beremna, sareng sayurna ge fresh. Nah, di dieu aya tahuna, mantap pisan. Pokona mah recommended ieu Lotekna. Tah salianti eta di dieu aya rujakna ye, rujak buah. Nah di dieu aya nanasna, aya jambuna, aya timunna, aya oge bangkoangna. Nah katingali nya ieu buah-buahna teh meuni seger. Nah pasti rasana ge endulita. Nah, langsung wae nya ku abdi cobian. Ah. Ya bangkoangna nya.
Mantap. Rasana teh amis, terus aya ladana saeutik. Jadi aya jambuna. Mantap ya jambuna. Karasa aya hasilna oge. Terus dia timun. Oh, aya baling bing oge. Mantap ya mah. Lamun arajeun datang ka Ranca Bolang ka Margahayu kudu nyobian ieu rujak sareng lotekna. Tah, kala. Ieu aya nanasna ya. Rasanya masih segernya, cocok lah. Namun jadi menu favorit anu aya di dia. Cukup sakit wae anu review makanan di abdi. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.